kaeling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Murha yang lebih ngerti maki kaos kaki, sarung, cangcut, jubah, kaos oblong, sorban, eta teh tunggal. Naon pangna disebut tunggal? Tinggal asa usulna, tina naon asalna. Sakabeh nu tadi eta teh asalna tina kain. Sakabeh kain eta asal tina benang. Sakabeh benang eta asal tina kapas. Artina sakabeh anu tadi anu berbeda-beda nyata beda-beda bentukna, beda-beda warnana, beda-beda fungsina, beda-beda hargana, beda-beda cara makena. Mun dipandang make pandangan hakikat mah eta teh tunggal nyaeta kapas. Jadi kaos kaki, sarung, baju, jeung sorban eta teh hakikat nama kapas-kapas keneh. Jadi mun dipandang make sudut pandang asal usul nama eta teh tunggal nyaeta kapas. Sedangkan mun dipandang tina sudut pandang kajadianana eta teh tunggal nyaeta buatan manusia. Jadi kabeh nu tadi anu beda-beda eta teh buatan manusia keneh. Tah ayeuna mun ditingali manusana sarwatan manusia ge berbeda-beda. Beda-beda rasna, beda-beda suku bangsana, beda-beda warna kulitna, beda-beda bahasana, beda-beda agamana jeung sajabana eta ge mun dipandang make pandangan hakikat mah tunggal. Naon pangna disebut tunggal? Sarua kaos tadi tingali asal usulna. Kabeh ge asal muasal nama tina hakikat Muhammadiyah atawa Nur Muhammad. Jadi mun ditingali tina asal usulna eta teh tunggal nyaeta Nur Muhammad keneh. Sedangkan mun ditingali tina kajadianana eta teh tunggal nyaeta af'alna Gusti Allah atawa jajadian Gusti Allah gitu. Berarti eta mun dikerucutkeun ka manusia. Ayeuna mun diperluas ka sakabeh makhluk kumaha? Sarua tunggal keneh. Artina langit, bumi, sawarga, naraka jeung pangeusina eta teh tunggal nyaeta Nur Muhammad. Eta teh tunggal nyaeta jajadian Gusti Allah. Itu matak ulama aya para ilmuwan anu nepi ka bingung. Nyaeta para ilmuwan anu meneliti barang-barang nu aya di dunia. Contohna seperti babatuan, logam-logaman, popohonan, sasatoan, jeung sajabana. Ku para ilmuwan teh ditaliti tamaranehna terbingung-bingung jeung terheran-heran sabab setelah melakukan penelitian terhadap perkara-perkara anu tadi ternyata dina sakabeh perkara anu diteliti ku maranehna aya hiji unsur anu sarua. Jadi sakabeh barang anu mawujud di alam dunia aya benang merahna,
aya unsur anu sarua nyata anu aya dina sato, anu aya dina batu, anu aya dina cai, anu aya dina tane, anu aya dina seuneu, anu aya dina angin, anu aya dina logam jeung sajabana anu ku para ilmuwan disebut golden ratio. Jadi aya hiji unsur anu sarua anu terdapat dina setiap perkara anu kumaranehna diteliti. Unsur naon anu sarwana? Nyaeta unsur nur atawa cahaya. Jadi dina setiap perkara anu ditaliti kumaranehna terdapat atom. Dina setiap atom terdapat nukleus, jeung dina setiap nukleus terdapat cahaya. Bukti konkret nama pan orang dina kahirupan sapopoe osok ningali. Contohna mun batu diadu jeung batu keluar percikan cahaya, atawa mun batu diteumel ku martil keluar percikan cahaya, atawa mun ukur balap moto kecelakaan gesekan jeung aspal keluar cahaya. Eta teh lain dina kitu hungkul, tapi dina sakabeh inti anu maujud terkandung cahaya. Eta cahaya teh lain cahaya anu statis, lain cahaya anu cicing, tapi cahaya anu dinamis, anu bergerak. Gerakanana nyaeta berputar siga gerakan tawaf. Tina pergerakanana menghasilkan vibrasi. Ari vibrasi teh getaran. Tina getaranana menghasilkan frekuensi. Frekuensina teh berupa gelombang suara. Jadi saranaon? Mesti bejaan ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih ka anjeunna naon-naon nu aya di langit jeung nu aya di bumi. Matak dina paradigma ilmu Islam eueuh istilah benda mati. Sabab anu ku para ilmuwan anu dina katerangan ilmu ilmiah disebut benda mati teh sing horeng aya rohanian anu teu eureun-eureun bertasbih ka Gusti Allah. Eta teh lain mitos. Sabab ti baheula ge geus dibuktikeun ku Kangjeng Nabi. Contohna batu-batu anu laleutik dina dampal panangan Kangjeng Nabi mah bisa bergerak jeung sora tasbihna kadenge ku sakabeh sahabat anu harita hadir di dinya. Contohna deui dina hadis riwayat Bukhari di katerangan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, Kangjeng Nabi ngalangkung ka kuburan. Dina eta kuburan teh aya dua kuburan anu kaayaan di jero kuburna katoh yang ku Kangjeng Nabi. Anu inti nama kaayaan eta ahli kubur teh matak pikarnyaeun. Tadi antara bukti welas asina Kangjeng Nabi ka manusia, anjeunna nyandak pelepah korma anu masih keneh baseuh, anu daunna hejo keneh. Ku anjeunna ditancepkeun kana eta kuburan. Aya teu pengaruhna ka ahli kubur? Aya. Naon sababna aya pangaruhna? Cek keterangan ti Imam Husairi, sabab belepah kormana basuh keneh, daunna hijau keneh. Artina eta teh aya keneh rohanian. Tasalila eta pelepah korma teh hejo keneh, salila eta pelepah korma teh aya keneh rohanian, mangka eta pelepah korma teh bertasbih ka Gusti Allah anu ku para ilmuwan disebut vibrasi jeung frekuensi. Anu vibrasi jeung frekuensina bisa dirasakeun ku ahli kubur, anu diantarana nyaeta berupa hawa tiis. Itu tak enak baik-baik anu tadi.
Setadi sakabeh manusia teh jeung sakabeh nu mawujud teh eta teh tunggal jajadian Gusti Allah. Sok sanajan katingali ku syariat nama beda-beda. Naon artina? Artina orang kudu bisa napak sancang. Napak sancangna lain napak di luhur cai, tapi kudu bisa napak di luhur sakabeh golongan, tapi kudu bisa napak di atas semua perbedaan. Ningali ku orang dina kenyataan hirup orang ayeuna di zaman ayeuna. Zaman ayeuna mah manusia teh geus dikerdilkeun. Nyaeta ku cara dikotak-kotakeun. Contohna di bidang ekonomi manusia teh diasupkeun kana kotak berdasarkan kekayaan materi. Ngaran kotakna teh kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Tak kusabab di kotak-kotak terjadilah kesenjangan ekonomi, terjadilah jarak anu memisahkan antara si kaya jeung si miskin. Anu kadituna si kaya anti ka si miskin anti ka si kaya. Kadituna deui lain silih tulungan antara si kaya jeung si miskin teh, tapi kadon silih gorengkeun. Data lain dina bidang ekonomi wungkul, dina bidang musajena ge sarua kitu, dina bidang pendidikan, dina bidang seni budaya, jeung sajatana. Jadi di zaman ayeuna mah hampir di semua bidang kahirupan manusia teh hirup dina kotakna masing-masing anu sempit. Mun diibaratkeun ku lauk mah nyaeta lauk anu ti samudra diasupkeun kana akuarium. Da kusabab kalilaan teh hirup dina akuarium kadituna eta lauk teh jadi lauk anu otakna kerdil. Hartina teu apa kana jati dirina, teu apa kana asa usulna. Padahal asa usulna teh di samudra anu luas. Hartina dina diri manehna teh aya potensi anu gede. Kalolobana manusia ge nyaeta manusia modern anu hirup di zaman ayeuna teh lieu ibarat kitu. Kasup dina kahirupan beragama. Ari dina bab syariat mah memang eta teh perlu. Contona ujang misalna di bidang akidah nyilu ka akidahna Asy'ariyah, di bidang fikih nyilu ka mazhabna Imam Syafi'i, di bidang tasawuf nyilu ka Imam Junaid al-Baghdadi, di bidang hujah nyilu ka Imam Ghazali jeung saterusna. Tapi dina praktekna nama nyaeta dina kahirupan sapopoe mah nyaeta dina pergaulan jeung papada manusia kudu bisa out of the box, kudu bisa keluar tina kotak. Hartina hirup di alam dunia teh kudu dibarengan ku sadaran hakikat, ku kasadaran anu luhur. Lieu ibarat manuk Garuda. Manuk Garuda teh diantarana nyaeta mangrupakeun simbol kebijaksanaan. Jeung ari kebijaksanaan eta sabagian tina sifat kaluhuran. Sabab manuk Garuda mah bisa ningali ti luhur. Hartina pandanganana luas. Kusabab eta manuk Garuda teh ningalina ti luhur, mangka nalika ningali ka suatu objek anu aya di handap, eta objek teh bisa katingali secara utuh. Beda jeung ujang mah ningalina ti handap. Nu ningali ti handap mah moal bisa ningali secara utuh. Tong boro kanu jauh kanu deukeut ge ningalina teu utuh. Contona gerasa ayeuna tingali diri orang ku ujang tidinya katingali kabeh teu henteu teh. Maka tinggal ku ujang tidinya mah orang tengan harupna hungkul. Tukang nama teka tingali orang teh ku ujang mah. Sabab ujang ningalina ti harup.
nya kitu deui mun sabalikna mun ujang ningalina ti tukang nu katingalina teh tukang mah hungkul harupna mah moal katingali ku ujang. Namun kitu cara pandangna maka ujang teh moal bijaksana saperti manuk Garuda. Mun hayang ningkatkeun hikmah jeung kabijaksanaan mah tingalina ti luhur nyaeta tina kasadaran hakikat. Sabab mun ujang mandangkan manusia make pandangan syariat hungkul mah nu bakal katingali ku ujang teh kotakna hungkul. Mun katingali ngan kotakna hungkul hartina ujang teh geus kabobodo tenjo kasamaran tingali. Kadituna jalma-jalma anu hirupna kabobodo tenjo kasamaran tingali mah teu bisa jadi rahmat ka sakabeh golongan. Teu bisa ngarohmatan ka sakabeh jalma anu aya di jero kotak anu eta kotak teh bermacam-macam merekna. Jadi teu bisa jadi rahmat ka sadaya alam. Nalika teu bisa jadi rahmat ka sadaya alam, nalika teu bisa jadi rahmat ka sadaya golongan, hartina eta teh gagal jadi manusia. Tah eta kegagalan manusia di alam dunia anu sabenerna mah. Jadi anu napak sancang teh mun dicokot filosofi nama kahiji tanda mangeran ka Gusti Allah teh lain ngan saukur salat unggul, lain ngan saukur aura jeung puasa unggul. Salian teh kudu soleh secara ritual, ujang ge kudu soleh secara sosial. Moal bisa soleh secara sosial mun ujang teu napak di atas sakabeh golongan jeung perbedaan. Hartina jadi rahmat teh ulangan ka diri sorangan hungkul, ka batur ge kudu jadi rahmat. Sabab nu diagem ku ujang teh Islam, ari Islam teh salamet jeung nyalametkeun. Tadina kanyataanana mah loba nu ngaku Islam, manehna kuat dina ibadahna, kuat dina ubudiyahna, tapi jeung dulur teu akur, tapi jeung tatangga parasea, tapi kanu beda jeung manehna ngalakna jeung musuhan, jeung ngagogoreng, jeung nyokelan kasalahanana. Tanu kitu teh can Islam sok sanajan getol tahajud. Ari zaman can Islam mah pinarakaeun keneh kalaku mangangge. Sok sanajan manehna ahli ibadah. Eta dina urusan habu minanas. Nu kadua dina urusan habu minallah kudu bisa ngalesetkeun sakabeh atribut. Tingali Presiden Soekarno sok sanajan anjeunna katelahna pemimpin besar revolusi, tapi nalika datang ka Mekah jeung ka Madinah mah di bandara keneh sakabeh atributna, pakaianana, kebesaranana, pangkat-pangkatna jeung pangkat komandona diuculan kabeh. Datang ke payunan Ka'bah, datang ke payunan makam Kangjeng Nabi, dupikeun ngorondang telumpang siga batur Presiden Soekarno mah. Sampai-sampai bikin Raja Arab kebingungan jeung terheran-heran. Diberikan aros ke Presiden Soekarno, apa maksud Tuhan bertingkah laku seperti itu? Jika seorang Presiden Soekarno sebesar-besarnya seorang manusia di hadapan Tuhannya mah dia bukanlah siapa-siapa, dan sebesar-besarnya seorang pemimpin di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad mah dia itu tidak ada apa-apanya. Taeta makarek atribut dohir anu jadi simbol, nyaeta simbol tina ngalesotkeun atribut batin. Ari atribut batin contohna seperti anu tadi, misalnya ujang teh As'ariyah, ujang teh Syafi'iyah, ujang teh Junaidiyah, ujang teh Ghajaliyah, ujang teh Naksabandiyah jeung sajadana. Ta eta ge sarua eta teh atribut anu nalika rek menghadap ka Gusti Allah mah kudu dilesotkeun.
artina ujang teh kudu bisa napak sancang di palbadi nyamanya eta bisa napak dina kamanusaan. Ari nu ngaran manusia kahiji statusna ngan saukur hamba, ari nu ngaran-ngaran hamba kahiji dolim, kadua doib, katilu fakir, kaopat jahlun, kalima dalil. Mun dibahasakeun mah contona inni abduka dolimun wa anta ghafurur rahim wa inni doifun wa anta qawiyul aziz wa inni fakirun wa anta ghaniyun hamid wa inni jahlun wa anta alimul hakim jeung saterusna. Teh teh ngaranna ngaresepkeun atribut. Jadi nuka hiji statusna ngan saukur hamba manusia teh, nuka dua hirupna di alam dunia dengan saukur dharma. Ari dharma teh hartina kahiji dina urusan keagamaan seperti ibadah ubudiyah jeung ubudah eta teh satapa-tapa ngalakonan parentah ti Gusti Allah hungkul. Kadua dina sakabeh urusan kahirupan eta teh satapa-tapa ngan ngalakonan papasten ti Gusti Allah hungkul. Contona untung, rugi, sehat, nikmat, bala jeung sajabana teu bisa ditawar-tawar, teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung sok sanajan kahayang patema-tema karep tererere anger we nu bakal karasa jeung kaalaman mah angin kadar ti pangeran. Hartina ibadah teh kudu jeung ikhlasna jeung hirup teh kudu jeung ridona. Itu talamun geus bisa napak sancang kakara kadituna bakal panggih jeung kajembaran. Jembar hatena, jembar rizkina, jembar ilmuna. Jembar hatena wajar sabab eueuh iri dengki, eueuh ngewa, eueuh dendam kesumat kasasaha. Jembar rizkina wajar sabab sakabeh manusia dulurna. Jembar ilmuna wajar sabab diajarna lain kasorangan tapi kalobaan. Eta lamun ujang geus bisa out of the box hidup di atas sakabeh kotak. Nyaeta napak di atas sakabeh golongan, di atas sakabeh perbedaan, hartina jadi rahmat kakabehan.